Pangnanaon sih mu'alif terus ayeuna musonib ngarangna kana setiap kitab, ngarangna ayeuna kana sakabeh kitab sok dikawitan ku lapad bismillahirrahmanirrahim. Nah ieu teh cenah iktidaan bi kitabil aziz, jadi nurut kana Al-Qur'an. Pedah setiap ayeuna surat-surat anu aya dina Al-Qur'an eta kabeh dikawitan ku lapad bismillahirrahmanirrahim. Iwalti ayeuna surat Baroah surat Baroah eta mah tadi dikawitan ku lapad bismillah. Pangna naon? Pangna surat Baroah mah teu dikawitan ku lapad bismillah teh keur ayeuna nerangkeun kital perang peperangan. Nah sedangkeun ari eusina lapad bismillah teh nerangkeun rahmat, nerangkeun ayeuna kanyaah, nerangkeun ayeuna kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah henteu munasabah kana kital, nah tegasna kana peperangan mah teu munasabah. Terus ayeuna nya kitu deui pangna musonib ngawitan ku lapad ayeuna kana jumlah bismillah karena wa amalan bi khabarin kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abdar au ajdam au aqto. Jadi setiap perkara, setiap barang anu dihitung-hitung penting ku syara upama henteu dikawitan ku lapad bismillah atau maka lantaran hukuman ayeuna saeutik barokahna, maknana qalilul barokah. Nah saeutik lah barokahna. Jadi asal ayeuna makna abtar teh hayawanun maktu udan bi gitu. Tah. Jadi asalna makna ayeuna aqta teh mana hayawan maktuul yadi. Tah asal makna ajdam nyata hayawanud dahabat anamiluh. Tapi cenah kabehna makna sahiji nyata teh anu tadi qalilul barokah, nya saeutik teh barokahna. Tah saupamana ayeuna sahiji bukti mana qalilul barokah atuh meureunna jadi majaz.